Lalap ada di coel
Pak Gunawan, bosnya Pulau Intan. Alun-alun Majalengka, puseur daya negeri urang, diapit dua bundaran, cuci kasong jeung dimunjung, tempat segala rupana. Pak Gunawan rengkak pola rahayatna, kebudak tur tekolotna, rasanya mun berang tina suliwarkan mun sore barudak mangaya lepas, tinggarlip lampu taman omong minggu ramena katulungan. Alun-alun Majalengka, pajar kidul kalih gedong sigro, belah kulon Masjid Agung, rayatna napak dina agamana. Mangga mama pada majeng mah. Kalau Bapak Hajat, mana Pak Hajat di atasan Pak Gunawan, bosnya Pulau Intan. Alun Majalengka, puseur daya negeri urang, diapit dua bundaran, cuci kasong dimunjung, tempat segala rupana, rengkak pola. Kalau Pak Gunawan ada, Pak Gunawan bos Intan, suruh ke sini ayah, suruh ke sini. Budak tur tekolotna, rasanya Pak Gunawan. Mun berang ting suliwarkan mun sore Pak Gunawan barudak marayan lepas, mun beti ting suliwer lampu taman, homo lamun teu minggu ramena teu katulungan. Bapak Hajar, alun-alun Majalengka, Pak Haji Alex, kidul karer gedong sigro, belah kulon Masjid Agung, loba rakyatna napak dina agamana. Mama
negeri urang pacar diapit dua bundara biji kasong cendi ujung pacar tempat segala rupa bos Pulau Intan mana rengkat pola rahayana tebudak tur tekolakna res anu sanyakana siapa mah komo lamun muni minggu ramena dekat alun-alun Majalengka kidul kaler gedong sikro belah kulon masjid agung gimana mama? Saha nu lepang waktu salira mutuskeun cinta saha nu lepang waktu salira ngantunkeun abdi saha nu tega waktu salira midua cinta saha nu tega waktu salira megatkeun asih jarios tebuktingan ukur lancah linci akang mah cintanya dibagi bagi abdi kapok mua arek percaya deui akang mah sukanya mengobrol janji non hartos napa pajangan pami anceun niat kanyerikeun non hartos nasa sarengan pami anjeun ukur sahareuyeun naon hartos napa pajangan pami anjeun niat kanyerikeun naon hartos nasa sarengan pami anjeun ukur sahareuyeun ayeuna abdi bade ngarumah tanggi akang jangan merasa sakit hati wajar abdi upami milih anu pasti mangga akang ayeuna mingari deui mutuskeun cinta saha nu leupeun waktu salira ngantunkeun abdi saha nu tega waktu salira midua cinta saha nu tega waktu
waktu salira megatkeun asih Carios tebuktingan ukur lancah linci Akang mah cintanya dibagi-bagi Abdi kapok mual arek percaya deui Akang mah sukanya mengobrol janji Naon hartosna papajangan Pami anceun niat nganyerikeun Naon hartosna sasareungan Pami anjeun ukur sahareuyeun Naon hartosna papajangan Pami anjeun niat nganyerikeun Naon hartosna sasareungan Pami anjeun ukur sahareuyeun Ayeuna abdi pade ngarumah tanggi Akang jangan merasa sakit hati Wajar abdi haupam mimilih anu pasti Mangga akang ayeuna milari deui Mangga akang ayeuna milari deui Mangga akang akang milari deui Abdi oge mun milih pasangan ulah sok rayungan timpana pilihan ka itu palai ka ieu palai anu akhirna henteu kabagean meunang ku batur dikawin batur direbut batur anjeun nganggur ceuk abdi oge mun milih pasangan ulah sok rayungan timpana pilihan ka itu palai ka ieu palai anu akhirna pada ngajauhan Wilujeng pami malam minggu batur mareng rendengan anjeun mah nyorangan Wilujeng pami malam minggu batur maca ranjian anjeun ngilang bentang nah atuh betrayungan anjeun pimpana pilihan malam minggu langit caang antuk nangan ngilang bentang wilujeng gabungan dipilih teuing wilujeng ayeuna anjeun ngabati Abdi oge mun milih pasangan ulah sok rayungan timpana pilihan ka itu palai ka ieu palai anu akhirna henteu kabagean meunang ku batur dikawin batur direbut batur anjeun nganggur ceuk abdi oge mun milih pasangan ulah sok rayungan timpana pilihan ka itu palai ka ieu palai anu akhirna pada ngajauhan Wilujeng pami malam minggu batur mareng rendengan anjeun mah nyorangan Wilujeng pami malam minggu batur maca ranjian anjeun ngilang bentang nah
Pajar. Apa kokolot ke pasti boga penghasilan pajak bakal narima duit hasil